Hai sahabat budaya, Sampurasun. Sebentar lagi Abah Dadang akan ngadongeng untuk kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan centang gambar loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Warna Loka 9. Keep watching and always be happy. Abah Dadang ngadongeng. Lemburan dongeng keur hiburan carita dongeng baheula carita dongeng baheula bacaeun urang ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun sahabat budaya sarta incu-incu Abah. Lawas Abah teu ngadongeng di YouTube. Ayeuna urang ngadongeng deui jeung Abah. Kieu dongengna. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 7 kali maca astagfirullahaladzim. Kukus mayung kamangung kasang rumuhun. Nada agung nyaparalun nada jemar pangampura kasadayana. Kainung anu ka bapa anu ngayuga. Kainung anu teu nganung ka bapa nu teu ngayuga. Ka eyang Adam eyang Hawa. Ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Widi, nadagungnya paralun. Nu kagungan usik malik sadayana. Kocap di nagara dongeng. Ari dongeng teh ngaranna dongeng. Bisa panjang, bisa pondok. Dongeng sarua jeung beja hiji carita dicaritakeun deui anu teu aya tungtungna. Dipapaesna car beres, disarungsum malar alus. Sinir sidip sindang siloka dina dongeng ayana. Uha sakituna da agungnya paralun. Besi teh sarua jeung sanyana. Ti nagara dongeng kocap di hiji pileuweungan. Di sisi pileuweungan, sisi leuweung gerotan geus kakoncara. Eta di pileuweungan teh tempat kerajaan urang-urang leuweung sato hewan. Di antarana aya sakadang kuya jeung sakadang monyet anu geus deukeut ka pilemburan. Naon sababna? Sabab makhluk eta kawirang geus teu asing deui jeung urang-urang manusia teh. Jeung aya hiji hal anu kacida ahingna di kuya jeung monyet, pangpangna monyet mah rada lenger ngaranna ge monyet. Kieu dongengna. Isuk-isuk dina wanci isuk-isuk rebun-rebun keneh sakadang kuya jeung sakadang monyet geus remagan babadamian. Ainu jadi muara eta babadamian teh nyoko kana eusi beuteung biasa. Ceuk sakadang monyet ngabewarakeun ka sakadang kuya, inget
yen dina wanci harita teh geus bejeuna cenah sakadang monyet pernah ningali patani di sawah atawa di kebon yen patani teh loba kebon cauna aya cau sababaraha dapur. Tah hitungan monyet da geus heubeul nempona teh aya bulan-bulan sigana ayeuna urang tempo kawas nu malakna wae monyet na urang tempo majarkeun ngajak ka sakadang kuya. Ceuk sakadang monyet sakadang kuya, euy kadieu urang nempo cau teh patani geus heubeul malak cauna teh geus loba jigana ayeuna geus loba nu karolot. Hayu ceuk sakadang kuya, tapi urang kudu titih sabab kangaranan ngaranna ge ngara anu batur. Pan eta teh maok mun keun bae da patani mah loba tani deui we. Cauna beak melak deui we ceuk sakadang monyet. Gancang carita cing aringki eta monyet jeung sakadang kuya teh teu kacatur di jalana gok we. Bari susumputan ti kajauhan keneh. Kekena cenah jiga geus lenglang ceuk sakadang monyet teh. Wah boa cenah ieu geus panen sakadang bapa patani teh ka sakadang kuya. Heucing naam cenah tempo deukeutan caritana di deukeutan breh nya we teu jauh tina taksiran. Pas kana ijiran tetela cau teh geus beak. Malah anu laleutikna oge anak cau teh ku patani teh geus mayak tayohna dibabad beureun ku patani teh sigana moal melak cau deui atawa rek ngalegaan huma. Ceuk sakadang monyet sakadang kuya urang teh tambuh geuningan cilaka patani teh geus panen manten teu mungkin cari dibabad mah tapi keun wae lah ayeuna mah supaya urang teu tambuh kumaha atuh urang ge urang melak we cau. Kumaha melakna siga patani we kitu ceuk sakadang kuya. Mane rek melak naon ari uing mah rek melak cau teh cau nu leutik siga patani. Ari anjeun sakadang monyet uing mah ngarah gancang we. Rek melak teh jantungna harnaha jantungna sabab cau teh bijilna tina jantung. Lamun cau melak cau anakna heula pasti lila ari jantung mah sigana gancang tembal sakadang monyet. Heg atuh ari kitu mah hayu ayeuna urang pigawe ti ayeuna tah ieu geuningan loba ieu cenah anak cauna harek mawa we hiji hari maneh uing mah rek mawa jantungna we. Cing aringki geus sakadang monyet asup deui ka jero leuweung maksudna rek melak cau jeung melak jantung teh. Teu kacatur di jalana sarta kumaha prak-prakanana melak jantung jeung cau sakadang kuya caritana cau teh geus dipelak ku sakadang kuya. Atuh sakadang monyet manehna mah nyumput dina jelo rungkun da beusi aya nu maok cenah engke cauna da ieu mah dihandap rada buni da ngaranna ge monyet. Kacaturkeun eta cau teh geus sabulan lilana. Dina tempo sabulan ari kuya mah da puguh anakna mulai lilir. Aya daunna sareger mulai jadi ngan ari nu sakadang monyet mah jantungna teh kalah peot da puguh jantung di ruang. Minggu anu saterusna ditempo deui ceuk sakadang monyet sakadang kuya urang nempo cau teh ayu geus kitu teh. Sakadang kuya atoh nyeboran cau miara
kalakaina dilaanan dipicenan ditumpukeun dihandap jadi berak ari monyet kah kaburuk cek sakadang kuya teh kumaha sakadang monyet anu uing mah geus jadi ari nu anjeun kumaha atung eneh jabati terus rek buruk carita nu saterusna tepung minggu datang bulan kurumuy tahun bray cau geus reuneuh tina reuneuh borosot jantung cau kaluar caritana teu kacatur eta lilana cau kocapkeun eta cau teh geus asak lain asak tapi geus kolot waktuna cau dialak sakadang monyet atoh sabab sakadang kuya moal bisa ngalacau sok sanajan gagal tanina tapi moal gagal cenah ari panenna mah ceuk sakadang monyet sakadang kuya kumaha da uing mah teu bisa naik pekwe kumaneh ala tapi sakadang kuya henteu bodo keun kuing cenah dipangalakeun tapi aya wadahna geus aya disiapkeun geus nyiapkeun karung menang nyokot di pipir patani pokona mah anjeun mah naek asupkeun kana karung siap cenah ceuk monyet teh caritana monyet naek tapi dina hatena geus salah boga dir manehna dengki jeung aya pikiran anu goreng nu kurang hade ka kuya maksudna cau teh rek dibawa kabur pikiranana sakadang kuya mah rek dibere we nu leutik butitina sakadang kuya ge henteu bodo nyiapkeun karung tapi eta karung teh dina juruna geus disoekeun sabab geus kapikir ku sakadang kuya monyet mah biasana lenger jeung rada licik monyet mah gancang carita terekel monyet naik kana cau sakadang kuya bener geus aya nu asak ya cau teh nya sok we ala kabeh ku anjeun uing kengenta nya dam moal keur sapan ieu teh cenah nu maneh sakadang kuya empek we uing kengenta ceuk monyet padahal lain kitu dina hatena geus surahkeun sia ieu cau rek dibawa kabur ceuk monyet gancang carita eta cau ragrag kana karung tapi monyet teu titen da geus aya dir tea sarakah hirupna jeung istilahna mah aya licik ka sakadang kuya hiji sehangna terus kadua kahandap katilu butitina dialungkeun tah cenah sakadang kuya cobaan heula nu leutik keur maneh cenah ceuk sakadang monyet teh nya cenah sakadang monyet nuhun akhirna sok sanajan sakadang kuya arasa dibohongan atawa rek dicurangan tapi ku bageur jeung solehna sakadang monyet tetep dibere cau hartina bareng-bareng para kecerakan adalah harcau tina tiap poena sok sanajan henteu langsung dibrokeun sabab kuya oge tetep ngahargaan ka sakadang monyet lamun teu dipangalakeun pasti moal meunang tawa sabalikna monyet oge lamun karungna henteu soek teu disoekeun heula ku sakadang kuya tetep monyet bakal mawa cau kabeh moal inget ka sakadang kuya itu geningan akhirna teh incu-incu abah tetela seueur pisan pieunteugeun gambaran keur urang dina kahirupan poh dina segi sosial jeung pendidikanana ternyata hal-hal anu matak ngucewakeun jeung
bakal nyugemakeun teh gumantung kana prak-prakan urang jeung cacarakan urang dina nggoning ngahontal cara jeung katangtuan dina usahana. Tegesna anu licik ganjaranana kurang hade atuh anu soleh jeung pinter oge pati nemu hasil anu nyugemakeun. Jadi kulak cageum bagja awak titis tulis bagja diri geus aya nu ngaturna. Rejeki geus diatur ku Nu Maha Kawasa. Rejeki sakitu nya sakitu moal leuwih. Siga sakadang monyet sareng sakadang kuya tadi akhirna mah jadi menang teh 50-50 ku sakadang kuya ngan carana babarengan dicicil teh. Sahabat budaya sareng incu-incu Abah sakitu nu kapihatur carita tina danget ieu urang sambung deui dina acara jeung carita dongeng anu saterusna tina lalampahan sarta tina waktu anu mudah-mudahan sarua. Cag Abah ngadongeng ke sahabat budaya sareng ka incu-incu Abah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.